Dari mana aku naon mulu kesuluk itu diajak liliaran teh. Salah kang ajatan ditanya teh. Tak init mah ya liburan teh. Ya arek atuh. Atuh mah kerja berdua ae. Atuh udah naon liburan teh ieu mah. Mun itu makal es bonbon acan. Mama mun itu babaklan. Geus teu usum liburan kudu ringkid. Kita buat wisata ge loba dahareun mah. Marahal emak. Ti heula ning urang meuli krecek bangkong ge kudu 80.000. Encan cak-cak crispy oge 50.000 sawadah leutik. Hawa aja lah atuh tempat wisata. Atuh da urang ayeuna geus lapar emak. Ih, Yeuh, lapar mah dahar we ieu. Ih. Nya mah ih. Sosis kenjer mah nya karasa pisan dagingna teh. Lain maning maka sosis kenjer sing lesot. Mama tiap ini target sama kali ieu. Tak iya sosis keur darurat lapar teh emak. Ada hari imah mata kuarog depi ka beurang. Oh, mata wajib pisan. Dibawa lamar jalan-jalan atau liburan. Imah sat-sat anti ribet. Tuh hari makal imah liburan ge jadi happy. Anti worry. Heuh sok buru gadahar. Ari rek liliaran mah sungguh-sungguh teh kudu geus kesian beuteung. Akhirnya bisa liburan juga. Nuhunnya mak geus ngayunkeun ka hayang urang. Muslila itu yang ulin ka dieu. Maneh kakaranya ka dieu. Heeh, mama sudah kali dah. Nah, itu ngajakan urang. Nya ngedek kudu mama budak. Cek amangal mun wae mah. Heeh nya eta keur toga duit. Mang ena mah urang tata rucingan yuk. Bungker halal ream lah. Baik tuh mang, urang hiburan we. Siapa maksa? Heuh atuh buru sok naon? Mang, naon bedana amang jeung buah? Mah manggis, emang mah manis. Nyolain atuh mang. Taluk teu. Naon atuh? Ari buah mah anggur, amang mah nganggur. Ari sia. Punten, Mangga. ibu punten bade naros suami imah najalmi ieu di belah mananya? Oh, duka atunya. Teu aya imah anu beulah ayeuna mah. Esa gempa ge teh aromikeun. Maksudnya teh si jalmi ieu cicingna di mana? Nya cicing nama di imah atuh. Maknya na jero kuuk. Nya, abi naros. Imah najelma ieu teh di mana? Emang boga imah? Ya mata abi nanyakeun oge bogaeun atuh ibu. Kan abi teh teu apa lokasina di mana? Nya ari lokasi mah tergantung manana urang mana. Mun urang dieu nya di dieu, mun orang ditu nya di ditu. Nya eta orang dieu ibu. Oh, orang dieu? Heeh. Apal teh imahna di mana? Teuing atuh. Make teuing. Da bibir orang dieu. Gara dahar sia teh, tong sok ngantep beuteung. Hengke mak Dititah daag ge mun heses sia mah. Komode lamun dititah warang guna. Korea mah tuh dah pasti wae daharna teh jeung mie. Matak pabeulit dina peujitna oge. Ari nanaon teh tempo heula, kakarek ngomong. Sinarieun daharna jeung nugget cabe garam. Bongkeuna keur tanggal ngora euy. Dahar ge jeung nugget sultan. Ulah Willy Salim wae atuh. Nu bisa ngadahar nugget di tanggal ngora, urang ge kudu. Emang mah nyahonya Willy Salim. Nya nyaho atuh, ngarekeun bolot teh ka kolot teh. Ngimpi naon urangnya bisa dahar jeung nugget kanjer anu crispy kieu. Jeung deui imah nugget lagi paling berdaging deui dibanding jeung nu lain mah. Buru tah gara dahar, tong ngomong wae. Hitung-hitung chef privat we atuh, bisa kabeli nugget. Bener mak. Tapi urang mah asa curiga keneh da. Nah mah make tutumbenan mangulikeun urang nugget. Pasti dah aya sesuatu. Nah ari sia, lain uyuh kudu nganuhunkeun. Di paraban dahareun anu ngeunah ku kolot. Yo, mane kawinnya jeung jelema ieu. Eta mah bapak si Nur. Heeh, bae nya. Iya ari emak. Pan eta mah boga pamajikan atuh. Pan mama rek canung. Pasti mana mak? Tas nyoblos. Nyoblos nomor sabaraha? Nomor 7. Ih ari emak. Lain coblos nu kamari kampanye di pasar. Nah kunaon kitu? Bagus teh mak. Ramah pisan. Saking ramahna, korang urang nolol oge kamari dibersihan. Ah, nu nyalonkeun mah kabeh ge sok ramah. Wah heunya. Heuh, ngan ramahna 5 tahun sekali. Heula mak. Pacalon lagi kur aya 3. Ari mana make buat nyoblos nomor 7? Nya keun aya tuh. Ari nomor 7 saha kitu? Ronaldo. Deh alus tuh. Halus mak. Gelis make pasmina. Jiga vokalis band Gambus. Nisa Kababayan gitu. Ari make tiung ieu alus tuh. Nyewa mak ih. Katingali ronghot make eta mah. Ah, piraku. Euy. Halus kene tadi make pasmina. Siga Nisa Sabian. Ah, kajanting katingali ronghode mak mah. Nah, Daripada kudu nyeruan pelakor.
Geus ah, rek beli heula cimori jauh butring. Terus lilanya teu meunang paros. Nah paros mana mah asal loba. Pan urang mah kabagian ujang kolot. Oh. Tah enak mah urang doakeun nu maotna sangkan ditampi iman Islamna, dicangkeun alam kuburna. Oh atuh, ulah yang paros hungkul. Sakalian atuh doakeun oge tetangga urang. Nya kunaon tetangga maneh? Gering pan geus lila. Oh, oke orang doakeun oge beh tereh cageut. Tong didoakeun tereh cager. Didoakeun naon atuh? Doakeun we tereh maot. Nah, Pan ngarang menang loba parosna. hari sia. Cek meni abi mandi. Ieu geus garede beuteung geus teu kuah. Itu. Kunaon jelema teh lulumpatan? Di ulang jurig bira aku udah berang kene. Paling gede udah ku hutang si eta mah. Nah kunaon bieu meni lulumpatan kitu. Geus ngising ce. Nah yang ngising pake betul lompatan kalandeung lain ka imah. Pan ngisingna kawahangan ce Haji. Ah nu kieu jelema nu teu gablek jedot teh cemar. Teu gablek ka era, teu gablek ka peundeul deui. Oh ih, ngawaruk teh di mana we? Atuh da modal lagi dina cai ce. Cah Haji. Cah Haji. Atuh da modal lagi dina cai ce. Langsung palid deui na oge. Jeung deui da geus teu aneh atuh modal di wahangan mah. Batur ge osok. Tong sok nurutan lampah anu teu bener ce. Yeuh, ari ngaranan modal di mana karep teh matak nyilakakeun batur. Ngaripukeun batur jeung berdampak buruk oge jang urang sararea. Nah kumaha kitu? Ari modal di mana wae teh ieu berdampak buruk bagi kesehatan. Bisa ngabalukarkeun penyakit diare, kolera, jeung infeksi nu lainna. Bahkan lingkungan oge jadi tercemar. Alah ningan bahayanya waruk jelema teh. Matakan sok cilok modal. Coba modal teh di tempat anu merenah. Di tempat anu geus puguh paranti micel. Sangkan lingkungan teh bersih. Jauh tina penyakit. Oh bener. Atuh da mata kawi modal ka walungan teh Cah Haji. Pan di imah boga WC. Kan mampu nyeun WC-na oge. Matakan ge ikhtiar tatanya kanu nyaho. Hayu buru ku abi diantar orang tatanya ka puskesmas. Kumaha ya alusna sakalian minta tulung. Dugaan we jalanna. Bila perlu urang sakalian manggihan kades. Ah, era Cah Haji. Sagala era. Hoan jorok modal teh eranya. Gara-garanya sarebel. Alah aing mah jelema beunghar teh meni ganeng kitu sora tokena. Oh, na teh aku mas. Oh ngan tata titit we abing bangkeun ka batur. Ganeng lah. Da ieu ge lain terek meuli atuh. Atuh lain geura eusian lain cenah ganeng kitu. Pan eta dihulakeunna eusi beuteung wae. Ari pangabutuh dipanurikeun. Meni gara anehnya jelema susah. Da ku eceuk rek diisian. Rek nitah jelema meuli tokenna ka minimarket. Atuh meuli tokenna make aplikasi PLN Mobile we ce. Wah, emang aya kitu? Apa Cah Haji mah? Da update-na kana kosep wae. Abi ge lamun mayar tagihan listrik sok make aplikasi PLN Mobile. Abdi ge lamun aya tagihan listrik sok dina eta bayarna. Cek marga apaleun. Piraku jelema beunghar teh nyaho. Jeung deui ayeuna teh geus aya program Gelegar PLN Mobile 2024 Cah Haji. Wah, ohnya? Heueuh. Hadiahna ge alus Cah Haji. Anu hadiah utamana teh mobil listrik. Ari cara menangkeun kuponna kumaha? Menangkeun kuponna teh dengan cara beli token listrik di PLN Mobile. Tah saurangna teh maksimal menang hiji hadiah ce. Ari diumumkeun pemenangna iraha? Akhir tahun 2024 ce. Arek miluan sugan we Cah Haji menang mobil. Tak itu mobil geus baratak oge. Nyakeun bae atuh ngaran nu teu garablek makin sidik ka Cah Haji.